Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi ma sya'allahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu wa ma bikum min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi akrama nabiyahu bil isra'i wal mi'raj liyuriyahu min ayatihil kubra wa mu'alimihil ulya'i wal ibtihaj. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa adim wa majid wa syarif ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil awwalina wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin nabiyina wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Summa qala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim adha'us shalah wa taba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-mukarram wal muhtaram, para alimil ulama wal ju'ama, para ajengan, para asatid anu rawuh hadir dina ieu saah anu kejisim kuring dipi hormat. Wabil khusus pangarsana kasepuhan guru simkuring, guru urang sadaya, pangarsa Kiai Haji Asep anu ngajantenkeun sababiah wasilah penting ayeuna simkuring tiasa silaturahmi jeung ece kali akang ngalangkungan mantena anu sangat puji simkuring dipi hormat. Mugia mantena panjang yuswa, sehat salamina, senantiasa memberikan pencerahan ilmu ka urang sadaya, tur tiasa dimanfaatkeun dalam kehidupan sehari-hari, kengeng kabahagiaan dunia jeung akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan alhamdulillah anu hadir, staf desa naon ya teh? Pasawahan anu kudu simkuring dipi hormat,
reng-rengan sadayana, ketua DMI, ketua MUI, alhamdulillah hadir, TK Kantun, Bapak RT, Bapak RW, Ibu Bapak hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Batali waktu parantos cekap wengi ngaji di kota mah tong lila teuing. Laras henteu. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:40 cek urang pasawahan mah ieu teh waktu geus beut waler ku sadayana. Waktu geus beut kuring deuk nanya ka Ece jeung ka Akang ketika waktu sudah menunjukkan pukul 9:40 kinten-kintena pagawean Ece jeung pagawean Akang nuju naon? Mohon nuju HS. Batali parantos wengi insyaallah moal seueur teuing muqaddimah, moal seueur teuing mubtada, urang langsung bae kana materi ngaji dina raraga memperingati diisrokeun jeung dimi'rajkeun junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad. Wios langsung kana materi Ece waler ku sadayana Akang wios langsung kana materi moal keheul, moal amek, moal ngadengekeun, bade ngadangukeun, bade ngaregepkeun, bade mekelan. Atur nuhun. Seuri Ece mah. Subaha Ibu bapak hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan kita semua pada malam ini hakikatnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian acara memperingati diisrokan dan dimi'rajkan baginda kita kekasih Allah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, timit-tibrai bentak tepikeun ka reupeurem, itu semua takdir ti Gusti Allah. Kabeh dikersakeun ku Gusti Allah. Tidak ada pekerjaan urang, kabeh ge hakikat nama pada melan Gusti. Laras henteu. Laras henteu. Ieu teh jelema teh loba komo ibu-ibu nu ngajawab aya genepan. Mun kuring naros Ece kedahna bantuan, mun kuring naros Ece kedahna bade ngawaler moal ce anger sakitu kene ce rada naik aya nama ce gitu daramang alhamdulillah insya karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang 15 insya Allah pengajian pada malam ini tidak akan banyak muqaddimah langsung karena materi ngaji lain naon lamun ngaji geus penting mah Ece ngadak-ngadak karena panon teh osok bantuan efekna karena panon osok tunuh karena suku kumaha Ece we hayangna kana suku cangkeul kana panon tunuh kana bujur osok panas emang aya kompor alhamdulillah insya berarti penting teuing ngaji teh ieu teh nya geus tunuh mah henteu alhamdulillah tos tunuh teu acan tos cangkeul teu acan insya jawabanana lain dua soca teu tunuh lain sampean teu cangkeul tunuh nama bantuan tunuh nama cangkeul nama capek nama lapar nama gitu gejlik sampean Ece gejlik sampean Akang di bumi nak masing-masing menuju tempat pangaosan sapertos kieu menuju masjid yang sangat agung dan mulia seperti ini. Lempang Ece, lempang Akang, lain lempang anu murah, tapi lempang anu menang ajen ti Gusti Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Hoyong diajenan ku Gusti Allah, hoyong dihargaan ku Gusti Allah, sing getol lempang karena pengajian. Pan urang tadi teh nyebatnya lempang ari Ece.
Panca keterangan nyebatkeun man salaka thoriqon ilal ilmi salakallahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa orang yang berjalan dua kakinya menuju tempat ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberjalankan oleh Allah menuju surga. Lain amin lempang karena pengajian. Alhamdulillah. Insya cukup Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan bagi orang yang senantiasa mencari ilmu dengan berjalan kakinya saja. Ku ayana lempangna unggul henteu. Lempangna dihargaan ku Allah. Cek calik akang calik kuring diuk. Diuk kuring mah. Subaha calik ece calik akang dina tempat anu mulia ieu lain calik anu murah tapi calik anu menang harga ti Gusti Allah. Alhamdulillah. Insya diuk dina pangaosan mah dihargaan ku Allah. Panca keterangan disebutkeun julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasu qalama wala taktubu harfa khairul laka min itki alfi raqabatin. Kartos henteu. Oh paingan euleuh we kieu ece mah. Ari ece ningali urang teh jiga nu kakara ieu teh. Oh paingan ai kakara mah atuh. Subaha. Ari ece baroga TV henteu. Oh karunya teuing subhanallah. Tapi lamun ece boga TV mah pasti bakal lajo TV eta teh. Lain lajo urang ece teh. Subaha. Heuleuk we kieu pengajian teh. Calik dina pangaosan dihargaan ku Allah. Diuk anjeun sajam pi majlisil ilmi dina tempat ilmu Allah Subhanahu wa taala la tamasu qalama meskipun kita tidak membawa pulpen wala taktubu harfa sok sanajan urang sadaya teu nulis sarup-sarup acan khairun leuwih hade laka pikeun anjeun min itki alfi raqabatin tinimang ngamerdekakeun 1000 abid. Amin kitu ece. Alah amin amin wae kudu dititah ece mah. Kieu we terus ka urang teh. Kusebab kakara ningali gitu cek ece teh mau balik teh senang ngora keneh keur mangora tamah abu gue biasa ece atuh. Subaha insya diuk dina pangaosan dihargaan ku Allah komo calikna urang sadaya dina bumi Allah masjid ngaranna ketika ece calik di masjid terus ece sadaya boga niat anu agung tur mulia cek ece teh nawaitu an ataqifa fi hadal masjid sunnatalillahi taala cicing di masjid itikaf di masjid menang ganjaran ece can puguh ece menang ilmu can puguh akang menang ilmu komo diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kakara lempang jeung diukna di masjid geus kautamian ku Allah dipikeun ka urang sadayana. Alhamdulillah. Insya kabita henteu diuk dina pangaosan kabita henteu. Alhamdulillah. Khairun min itki alfi raqabatin lebih baik langkung sae tinimang ngamerdekakeun 1000 abid. Gede ganjaranana cek diuk dina pangaosan mah. Komo pangaosan dina rutinitas marotinan. Osok rotinan di dieu osok. Dinten naon rotinan dinten naon? Malam Jumaah. Alhamdulillah. Jujur jawab ku ece jeung ku akang kuring deuk nanya mun rotinan sok pinuh kieu tara. Apal urang oge. Diajakan rotinan mah hararese init geuningan. Laras henteu gorowok ceros ka ceu Iim geuningan. Im naon deuk rotinan moal. Eta geuningan PDKM pajengan tos ngagorowok-gorowok ibu-ibu bapak-bapak diantos ka supinganana ayeuna jadwalna pangaosan rotinan. Osok diumumkeun kitu osok. Osok kadangu tara, osok ini tara, hatur nuhun. Jalujur pangersa di mah. Jadi kadenge mah kadenge ngantarain astagfirullah. Bahkan sok nanyakeun sikilis mah geuningan, "Ros, bagian saha ustadna?" Sok aya nu kitu aya. Depan ece eta teh. Eta bagian siapa anu sepuh? Bagian si eta mah moal mantog. Naon sababna si eta mah osok lila ngajina keur balila baritun baricang tinimang init kana pangaosan meuning keneh he. Aya nu kitu anu mana ningali
ari eceu mah asa kacida-cida teuing teh. Amit-amit padahal rotinan mah leuwih meunel elmuna ce puguh bahasanana, ngabahas akidah, ngabahas ilmu tauhid, ngabahas fikih, bagaimana caranya kita berwudu, bagaimana caranya kita bertoharo, bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah salat yang benar yang akan diterima oleh Allah. Ayana dina rotinan ari ngaji kieu mah eceu da atuh alas satahun sakali. Lain hahaha odah maneh teh teh. Kade telung rotinan teu datang engke. Siap rotinan siap. Siap karena pangaosan siap. Wayana ngaji kieu mah eceu fardu kifayah. Masing aya tiluan ge jadi, tapi lamun rotinan ngabahas akidah bagaimana caranya keimanan kita agar istiqomah, kumaha carana urang sadaya sangkan hate teh lempeng ka Allah, sangkan akidah Ahlussunnah urang sadaya teh teu goyah. Dengan ilmu tauhid, dongkap pangasa ajengan bahas ilmu tauhidna, kumaha carana adus, kumaha carana toharo, kumaha carana wudu, kumaha carana ibadah salat yang benar itu ayana dina rotinan. Dari dia mah bahas wudu mah meureun teh ka subuh. Laras henteu sedangkan eta ilmu teh wajib hukumna ce ilmu tauhid wajib hukumna bahkan wajibna ge wajib ain, ilmu fikih wajib hukumna wajib ain, ilmu tasawuf wajib ain, beda jeung wajib kifayah. Ari wajib kifayah mah aya we nu ngalaksanakeun sebagianna cupar teu dosa sararea. Tapi lamun akidah, tapi lamun tauhid, tapi lamun fikih, tapi lamun tasawuf teu bisa dilaksanakeun ku sebagian, wajib kabeh neangan el. Bantuan neangan el. Matak engke mah rotinan teh ajakan dulur, engke mah rotinan teh ajakan tatangga. Hayu urang ini kana tempat pangaji. Bantuan, hayu urang init ngariung dina tempat pangamos. Urang eceu mengaji eceu ngaos. Urang bialikeun kana ngaos eceu ngaji. Iraha deuk akurna ari eceu. Barang deuk ngaji deuk ngaos. Baiklah deuk ngaji deuk ngaos ge nu penting kompak we. Nu penting urang sadaya kumpul dina tempat ya ngaji ya ngaos ngajios atuh. Nu penting urang sadaya sing daek ngaji kabeh ngaos kabeh. Nu penting urang sadaya kumpul dina tempat kumaha eceu we. Nu penting daek ngaji. Nu penting daek ngaos deui ngajios atuh. Nu penting daek kumpul dina tempat singgatol naon jadi ngejo ari eceu manya tidak ngaji kana ngejo singgatol ngelmu kamana we eceu mah subaha wajib hukumna neangan ilmu teh teu bisa ditawar deui. Eceu ge sering ngadangu ti para ajengan, ti para kiai, ti para mubalik, ti guru ulang sadaya nu ngaranna tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wal muslimat teh wajib. Matak kusabab kitu rutinitas anu dilaksanakeun setiap malam Jumaah sok urang sadaya datangan insya nutara ajakan nu osok tingkatkeun ulah sampaikeun ka kedul neangan sabab neangan ilmu hukumna wajib. Laras henteu sieun ibadah salat urang sadaya teu ditarima ku Allah, sieun ibadah urang sadaya puasa teu ditarima ku Allah, sieun ibadah haji, ibadah umroh, ibadah-ibadah yang lainnya ditolak teu ditarima ku Allah. Pan keterangannya nyebatkeun faqullu man bigori ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Loba jelema nu ngalaksanakeun amal-amalan, ngalaksanakeun ibadah ditolak teu ditarima. Ceuk urang pasawahan mah capek gawe teu ka bantuan, capek gawe teu ka sieun, capek gawe teu kapake, sieun teu kapetik hasilna ka ala buahna, antukna apapun amaliyah kita, apapun ibadah kita harus disertai dengan ilmu. Naon cenah? Kusabab kitu atuh wajib neangan siap tolab siap hayu tolab hayu tolab lab hayu
bantuan. Siap? Bareng. Hayu tolab belab belab belab, hayu tolab. Geus kuat hayang kumpul di pangaosan. Hayu tolab belab belab belab, hayu tolab. Hayu geus kuat hayang kumpul di pangaosan. Ajak tangga tangga ece babaturan. Hayu urang kumpul dina tempat pangaos sing saha jalma. Heupeula heupeula ari eueuh ungut-ungutan unggul teh. Bantuan lamun ceuk urang teh cing saha jalma. Nah gitu bareng kabeh. Bareng siap. Cing saha jalma ibadah teu jeung elmuna, tangtu amalna pasti ditolak teu ditarima, pasti ditolak teu ditarima. Hayang astagfirullah. Eta nini nyebutin hayang kawin mana teh? Ai salaki dek dikamanakeun. Boa-boa nu hayang kawin mah rana meureunnan. Aya rana aya. Alhamdulillah keun bae rana-rana oge ngeureuyeun ngaji. Sia teh ngeunah ka mana ka mana? Amit-amit aing mah. Subaha calik dina pangaosan dihargaan ku Gusti Allah. Cukup Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan bagi orang yang senantiasa mencari ilmu, lempang jeung diukna wungkul. Henteu. Dua soca akang, dua soca ece dipake mencrong ka jalmi anu gaduh ilmu. MC pelong ku ece teh gaduh ilmu. Alhamdulillah. Aya nu ngaos Quran pelong da gaduh ilmu. Nu sambutan ti pangersa Kang Ajengan teras kasepuhan ditutup ku Bapak RW pelong ku ece teh da gaduh ilmu. Komo mau balik mah keur mah mau balik na kakara ka dieuna nunutan das kacida. Subha insya panca keterangan nyebatkeun man nadhara ila wajhil alimi nadratan papariha khalaqallahul malaika yastakbiruna fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang dua matanya sasa jalma anu dua socana dipake mencrong kana pameunteun jalmi anu gaduh ilmu nadratan papariha saretan bari bunga khalaqallahul malaika yastakbiruna fid dunya wal akhirah, maka akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pirang-pirang malaikat anu meuna eta malaikat teh raing mang mentakeun pangampura. Amin gitu aja. Abong ditah melong kieu we aja mah aing mah. Ulah melong wungkul atuh aja kieu. Da urang ge sarua makhluk Allah atuh aja teh. Urang diciptakeun ku Allah, urang manusia, ece jalmi leres teu. Ece jalmi, urang jelema sarua henteu. Sarua karena kita ini sama-sama makhluk Allah, sama-sama manusia. Karena manusia itu kita ini sama punya perasaan. Urang boga perasaan, ece boga perasaan. Ai dipelong kieu kieu ting daerah urang di ece atuh. Kieu we terus urang teh. Subha mencrong kana pameunteun jalmi anu gaduh ilmu sok sanajan saretan tapi hate bunga wajah maramai khalaqallahul malaika yastakbiruna fid dunya wal akhirah. Diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala pirang-pirang pelonganana teh malaikat anu mana eta malaikat teh raing mang mentakeun pangampura. Amin ya robbal Kira-kira na ece jeung akang hoyong dipamentakeun pangampura ku pirang-pirang malaikat, hoyong dipamentakeun pangampura ku malaikat. Alhamdulillah. Deuk teu hayang kumaha atuh da urang teh rumah jalma anu loba do. Bantuan. Jalma anu loba do. Seueur pisan kasalah. Ece rumaos seueur dosa henteu? Bapak-bapak rumaos seueur dosa?
kuring ge ngabegreg dosa teh. Kalau kita mengintrospeksi amaliyah yang kita kerjakan, jangankan umur 60 tahun, jangankan umur 50 tahun, sampai sapeting we kira-kira 24 jam. Nah kira-kira loba amal anu sae, loba amal anu awon. Nah kira-kira loba ibadah atau loba haram jadah. Berarti urang teh loba dosa, leres teu? Teu acan dosa ke Allah Subhanahu wa taala, teu acan dosa kepada sesama manusia, bahkan tidak menutup kemungkinan seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Nu jadi anak ngarengan kau jadi inung jeung bapana, nu jadi anak molototan kau jadi kolotna, nu jadi anak bahkan tidak menutup kemungkinan alam kiwari mah wani ngabaeudan, wani nyarekan kau jadi kolotna. Sok aya budak anu wani merangan kau jadi kolotna. Sok aya budak anu wani ngamek kau jadi inungna. Apakah itu bukan dosa? Dosa urang. Dosa subaha dosa urang. Matak lamun sim kuring nanya ka urang dieu nu loba dosa kira-kirana dina rumah tangga urang pasawan, nu loba dosa teh kira-kirana ibu-ibu atau bapak-bapak? Ya bapak-bapak mah euleuk we. Jujur jawab, nu loba dosa dina rumah tangga urang dieu ibu-ibu atau bapak-bapak? Cing tarikan sagang. Nu loba dosa mah rumaos teh loba dosa. Oh mah nyawen tuh ari ojo atuh. Pamaget mah bapak-bapak mah saeutik dosana oge. Nama ke sok. Ece gaduh saroge. Gaduh saroge. Alhamdulillah. Nu jadi salaki edek init ka kantor, nu jadi salaki edek init ka pabrik, nu jadi salaki edek usaha, edek dagang dan lain sebagainya ka pasar subah. Ini jam 6:30 lamun anu ka sawah, ini 6:30 lamun anu ka kantor, anu ka pabrik. Cek salakina teh mah akang bari angkat heula didamel henjor. Aya nu kitu beban ojo eta teh. Amit-amit. Subah mana teu dibere sangu heula, mana teu sarapan heula, teu nginum-nginum acan. Nu jadi salaki teh init ka sawah, init ka kebon, eta mah datang ka sawah jam 7, ti mimiti jam 7 terus we macul nu jadi salaki teh. Sugan we nu jadi pamajikan jam 8 nganteuran. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 9, red katongoh pamajikan eueuh datang. Teu daek nganteuran, padahal salaki teu sarapan heula, teu nginum-nginum acan. Cek salakina teh sugan we jam 10. Eueuh jam 10 oge. Cek salakina sugan jam 11 bablas. Eueuh. Hong we adan di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika cicing di sawah, ketika keur barang damel di sawah ngadenge adan atos henteu. Cengkat moal. Cengkat sabab geus datang waktu lohor. Kusabab kitu datang waktu lohor nu jadi salaki cengkat di sawahna wawasu langsung balik ka imah bari dina hatena ngagereuntes Gusti nyaan boga pamajikan meuni teu nganteuran cai-cai acan. Padahal nu jadi salaki tanaga dikuras kesang lu atleet tepikeun ka kapanasan tepikeun ka kapoe ka kebulan dan lain sebagainya. Pamajikan hare-hare we sok aya nu kitu muni aya wae di dieu mah. Eta masalaki di jalan balik di sawah lempang sasampoyongan da beuteung lapar ti koro garing eta mah dina hate nu jadi salakikeun bae meureunan pamajikan teh keur rariweuh engke we datang ka imah deuk langsung dahar datang ka imah deuk langsung nginum. Nah dikersakeun teh eta nu jadi salaki balik ti sawah datang ka imah langsung ngetrok panto ceuk salakina teh Assalamualaikum. Kumaha cek pamajikan urang pasawahan sok-sok asup. Aya nu kitu? Muni aya wae eueuh mah. Kusabab salakina sieun ku pamajikan langsung lebet ka bumi. Ketika terlebet ka bumi eueuh gek diukna kursi, gerewek nu jadi salaki teh ngagentraan ka janten garwana, ceuk salakina teh, "Mah, ka dieu sakedap." Aya urang pasawahan anu manggil nu janten caroge ka janten bojona mamah aya? Atawa bunda? Aya? Mami atawa bebeb? Oh aya? Buseng muni komplit waasnya halo bebeb. Subaha
mah kadieu sakedap akang teu kuat beuteung geus lapar ti koro geus garing ti isuk jedur tepikeun ka wayah kieu teh can cai-cai acan can karereban sangu-sangu acan terus kumaha pang nyokotkeun cai ka dapur sagelas mah pang nyokotkeun sangu sakalian jeung rencang sanguna akang teu kuat kumaha ceuk pamajikanna nyokot sorangan aya nu kitu astagfirullah gentak sarogena teh cengkat ece init ka dapur datang teh ka dapur rawel kudu janten caroge gelas rawel gelas ku pandangan anu katuhu maksudna bade nyanak naon bade nyanak cai dina teko ketika gelas tos aya dina pandangan katuhu ret nu jadi salaki ningali teko eta teko lain nagog aya caian nongeng tekona kadon nongeng kinten-kintena nu janten caroge bade eueut gelas tos aya dina panangan anu katuhu kajadian tekona kadon nongeng cios moal eueutna naon sababna tekona nong teuneun gelas rawel kudu jadi salaki piring canak piring kudu jadi salaki maksudna bade nyanak sangu aipek teh eta sangu subhanallah dina boboko sarua ditingali teh kudu jadi salaki boboko na teh eueuh sanguan bahkan katingali eta boboko teh jiga teko eukeur nong bantuan jiga teko eukeur tungtungna eta kalakuan salaki di dapur ningali teko bantuan ningali teko nonge ningali boboko ret ningali pamajikan ceuk saha ulang mah teu ngomong ari ece kusabab geus peuting kieu ngaji peuting ayeuna judulna rajaban tingali ulang karek deuk maca ece nongeng manya aya judul pengajian nongeng ari ece ka mana we ece mah subaha kira-kirana akang lamun kejadian sapertos kitu salaki bakal amek moal nya amek atuh keheul moal ceuk salaki da teh Gusti nu agung nah mah atuh aya digawe tisuk-isuk tepikeun ka wayah kitu eueuh cai-cai acan gawe mama teh naon wae astagfirullah amit subaha salaki nyarekan ka pamajikan anak tepikeun ka lak-lak dasar ngan teu lila salaki nyarekan pamajikan 5 menit paling oge leres Kang salaki mun aya ka keheul salaki mun aya ka amek nyarekan pamajikan anak paling ge 5 menit tapi pamajikan lamun dicarekan kudu jadi salaki 5 menit pamajikan mah 10 menit amek keneh leres teu sajam keheul keneh salaki mah 5 menit geus eueuh deui 10 menit kemudian cek salakina teh mah ka dieu sakedeung kinten-kintenna ece bakal nyamperkeun moal naon sababna astagfirullahaladzim apan salaki mah geus biasa deui 5 menit amakna teh tapi pamajikan 2 jam kemudian mah ka dieu sakedeung nyamperkeun moal sapeuting astagfirullahaladzim berarti nu loba dosa teh saha atuh nah bapak-bapak mah 5 menit cuma sapeuting bahkan 3 peuting tepikeun kawani nyingkahan tina tempat sare jadi salaki lamun aya pamajikan anu kitu kalakuan anu pamajikan kitu teh jelema anu do leres teu berarti nu loba dosa teh saha tuh nah ibu-ibu mah keur mah loba do sing tarik keur mah loba do tamah gede hilap naon ari maneh ka mana wae manya tina dosa kana hitu teh teu nyaramung teuing urang ketika kita banyak dosa baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama makhluk sesama manusia alangkah baiknya perbanyaklah tobat perbanyaklah istighfar perbanyaklah bacaan salawat insya Allah dengan bertobatlah dengan beristighfarlah dengan bersalawatlah dosa dan kesalahan kita akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal dosa kamu jadi kolot dosa kamu jadi dulur alam kiwari mah kadang-kadang jeung dulur teu akur jeung tatangga kadon pasea aya nu kitu aya mun aya wae teu kaop dulur aya kamajuan hate gering leres
dulur urang sadaya meuli mobil urang anu geringna aya terkadang tong borok-borok dulur, tong borok-borok tatangga, tong borok-borok babaturan ka RT jadi sasaran. RT sok dicarekan, RT sok diomongkeun, RW sok diomongkeun. Aya nu sok ngomongkeun RW di dieu. Anu man ini asa kacida ari euceus teh. RW bebeakan diomongkeun, RT diomongkeun, peda si Kiim ka bagian BLT ieu henteu. Angor we si RT mah eta. Aya nu kitu aya. Nah, RT mana teh si eta wae nu kabagian teh ari urang henteu. Eta teh kabagian BLT Pak RW jadi sasaran cing nyaah mana teh ka RW teh. RW mah da dieueuh capek gaweana teh. Gawe capek duit teu pati gede ari eueuh. Leres henteu. Komo RT mah da karunya teukeun karawing ceulina teh diomongkeun ku masyarakatna, diomongkeun teh pang-pang nama kudu teu meunang BLT eta teh. Tuh nu seuring mah da nya eta teh. Padahal urang teh pangabutuh teh ka saha? Sok eueuh boga pangabutuh memeh ka presiden da jauh teuing wawuheun ting henteu, memeh ka gubernur ka bapak aing sarua, memeh ka bapak bupati, leres teu, memeh ka bapak camat, ka bapak kades, cik eueuh mun aya pangabutuh ka saheula? Ka RT, tepikeun ka eueuh leungit tabung gas bebeja ka saha? Padahal RT teu maling. Leres teu? Dar eueuh teh deuk hajatan 2 minggu deui deuk hajatan eueuh datang ke RT. Pak RT omatnya tetangga anu deukeut moal diberi uleman ku RT we papai. Sok aya nu kitu eta RT teh dijadikeun kitu we terus. Dititahan bere rokok jarum sabungkus watir teh. Tepikeun ka ceker jebrag. Lain hahaha mikir. Urang mah karunya ka RT jeung ka RW teh urang mah. Subha papai gawe pang capena duit pang leutikna diomongkeun pang lobana subha matak eueuh dosa urang teh. Jangankan dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia urang teh loba. Bagaimana sikap kita tatkala banyak dosa dan kesalahan? Yang pertama, perbanyaklah tobat. Yang kedua, perbanyaklah istighfar. Yang ketiga, perbanyaklah sholawat. Insya Allah dengan bertobatlah, dengan beristighfarlah, dosa dan kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Astagfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman. Barang ilman nabi'a wa wafiqni amalan solihan. Sadayana amalan makbula. Harapal sareng astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman. Zidni ilman nabi'a wa wafiqni amalan solihah amalan makbula. Sadayana astagfirullah Rabbal bar. Sadayana astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman. Zidni ilman nabi'a wa wafiqni amalan solihah amalan makbula.
sadar bahwa kami ini banyak dosa dan kesalahan, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, baik dosa kepadamu ya Allah maupun dosa kepada sesama makhlukmu. Semoga Engkau menurunkan ampunan kepada kami semua dengan keberkahan bulan Rajab ini. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihan, amalan makbulan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, aku ini banyak dosa dan kesalahan. Terkadang dua mata terjerumus ke dalam dosa dan munkarat, terkadang dua telinga terjerumus ke dalam dosa. Ya Allah, dengan keagungan dan kemuliaan baginda kekasih-Mu ya Rabbi, ampunilah semua dosa dan kesalahan hamba-Mu ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin. Sebelumku kembali bertobat, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihan, amalan makbulan. Allahumma sholli wa sallim wa barik, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskeun dacan capek, sanu capek, hatur nuhun, karunya henteu. Astagfirullah. Cuma kamu balik teh karunya paingan ka RW amek-amekan atuh. Lain seuri mimin maneh teh. Subaha dengan bertobatlah, dengan beristighfarlah, insya Allah dosa urang bakal diampura ku Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bahkan ketika kita kumpul di malam yang agung dan mulia seperti ini, kita kumpul bukan tidak ada arti, justru kumpul urang sadaya mengandung arti dan mengandung makna. Kenapa? Karena kita di dalam hati mempunyai itikad yang sangat istimewa. Urang sadaya kumpul dina ieu kesempatan teh ngabogaan pasejaan anu sangat agung. Naon? Memperingati diisrokeun jeung dimi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Disebut cek urang pasawahan mah urang penting ayeuna teh nuju naon ce? Nuju naon? Calik di masjid. Di nararaga memperingati Isra Rajab, bantuan Rajab, sering ece Rajaban, sering ece Rajaban, alhamdulillah. Hampir di tiap masjid, hampir di tiap tempat, hampir di tiap kampung, di tiap lemur memperingati diisrokan dan dimi'rajkan junjunan kita Nabi Muhammad SAW. Nu jadi pertanyaan, naon sababna Kangjeng Nabi Muhammad diisrokan jeung dimi'rajkan ku Allah? Halo, halo, mereka jempling kieu. Sering Rajaban. Bapak-bapak sering Rajaban. Nu jadi pertanyaan naon sababna ece make memperingati Isra Mi'raj? Hayang we ece teh.
Subha. Padahal bahwa sekarang ini sudah memasuki bulan Sa'ban, bahkan sebentar lagi kita akan menghadapi yang disebutnya nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban. Tapi tetap ulah teh hayang kaberkahan bulan Rajab. Meskipun bulan Rajab sudah meninggalkan kita, kita sudah memasuki bulan Sa'ban, tapi hayang menang barokah bulan Jawabanana naon sababna urang sadaya make ngagungkeun, make ngamuliakeun bulan Rajab? Karena bulan Rajab itu adalah sebagian bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Leres henteu? Leres henteu? Ece yakin bahwa bulan Rajab ini adalah sebagian bulan yang dimuliakan oleh Allah? Yakin teu? Pantaul Allah dina Al-Quran, inna iddatas suhuri indallahi hisna asyara sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sanyanyana ari bilangan bulan munggu Allah eta isna asyara aya 12 bulan. Mana nu 12 bulan teh? Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Sani, Jumadil Ula, Julsani, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Aya sabari hiji? 12 minha tina bilangan bulan anu 12 arbaun ari anu 4 eta hurum dimuliakeun ku Allah. Jadi pangna urang ngamuliakeun bulan Rajab teh karena bulan Rajab dimuliakeun ku Allah. Leres teu? Diagungkeun ku Allah. Aya 4 bulan anu dimuliakeun ku Allah. Mana 4 bulan nu dimuliakeun ku Allah teh? Nu tilu ngaruntuy anu hiji misah bareng. Nu tilu ngaruntuy anu hiji. Mana nu ngaruntuy anu tilu teh? Apal kabeh oge da ahli pangaosan. Hiji bareng hiji Rajab. Kumaha we hayangna? Penting masalah ngape bae ah. Hiji bulan. Heeh, hayangna kadua Saban, katilu. Aya ngajawab kompak bari tarik salah deui ceumah. Mana nu tilu bulan anu ngaruntuy teh? Hiji Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram. Bareng hiji Dzulqa'dah, tah eta mah ngaruntuy. Ari anu misah aya sabiji hiji, ai kanu hiji mah apal tong boro-boro ece, tong boro-boro akang budak leutik arapaleun ai kanu misah mah. Mana anu misah anu dimuliakeun ku Allah teh? Teu aya kajabi lintang ti bulan Astagfirullah. Ece mah urang teh Rajab. Ece mah geus teu kuat hayang Ramadan. Oh hayang lebaran. Urang teh pandeg nerangkeun Rajab ieu teh. Ece Ramadan anu misah teh kabeh salah ieu mah. Subha bae sakitu ge nu penting salah. Astagfirullah. Asa beuki kacau ieu mah. Bulan Rajab ece. Naon sababna bulan Rajab make diagungkeun, make dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala? Halo? Naon sababna bulan Rajab make dimuliakeun ku Allah? Jawabanna karena bahwa pada bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat agung, ada peristiwa yang sangat mulia, yang mana peristiwa tersebut teu bisa diudag ku akal, teu bisa diudag ku pemikiran, tapi diudagna ku keimanan urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa apa yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita? Isra Mi'raj. Naon cenah? Kangjeng Nabi Muhammad diisrokeun ku Allah, Kangjeng Nabi dimi'rajkeun ku Allah. Leres? Sudah maklum dan sudah paham lagi yang namanya pengajian mah ece. Subhanallah ti para mubalik ti para ajengan ge diterangkeun masalah Isra Mi'raj. Nu jadi pertanyaan, naon sababna Kangjeng Nabi Muhammad make diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Allah? Halo. Beli ka jembling kieu. Araya. Naon sababna Kangjeng Nabi Muhammad make diisrokeun jeung mirajkeun ku Allah? Wartosan entong. Edeuk mata ka dieu oge. Jawabannya karena bahwa Kangjeng Nabi Muhammad SAW di salah satu kaul beliau itu lagi sedih. Nuju naon ibi? Galau kumaha sih hayangna? Keur sedih, keur prihatin. Apa yang menjadikan sebab Nabi Muhammad sedih? Hiji, Kangjeng Nabi Muhammad ditinggal oleh seorang paman.
Paman Kangjeng Nabi Muhammad meninggal, Kangjeng Nabi Muhammad sedih. Saha paman Kangjeng Nabi teh? Abu Thalib. Belum lama ditinggal oleh sang paman, Kangjeng Nabi Muhammad dikantunkeun oleh istri tercinta yaitu Siti. Aduh. Kang, urang rumah tangga jeung pamajikan teh subhanallah dedehnya ahna ka urang luar biasa ngadukung ngarojong karena perjuangan urang aipek dikersahkeun ngantunkeun pamajikan sedih moal. Akang sedih moal. Moal coba. Kangjeng Nabi Muhammad sedih dikantunkeun ku janten bojona Siti Khadijah. Kenapa sedih? Apan atuh kacarioskeun Siti Khadijah teh keur mah istri anu soleh. Bantuan keur mah istri soleh. Heeh. Bari beung bari bager saha eta teh? Keur mah soleh, bari beung bari bag ngantunkeun Siti Khadijah. Kangjeng Nabi sedih. Soleh, geulis, beunghar, bager. Soleh, geulis, beunghar, ngantunkeun sedih Kangjeng Nabi. Dikantunkeun ku istri tercinta. Coba ka urang dayeuh kolot. Keur mah pamajikan teh goreng. Astagfirullah. Lain ceuk urang ceuk euceul nya urang mah jempe tah. Keur mah goreng patut tamah ped. Astagfirullah. Keur mah goreng patut tambah ped. Tarang nong mata bolot irung. Astagfirullah. Lain ceuk urang ceuk we curhat eta mah. Bari ka salaki amek-amek mata burial buncel kadang-kadang halis nying bibir jad aya nu kitu dikersakeun ku Allah pamajikan anu kitu teh paeh. Kira-kirana salakina bakal sedih sapertos Kangjeng Nabi dikantunkeun ku Siti Khadijah bakal atoh. Bakal sedih bakal atoh. Ceuk salakina teh alhamdulillah. Astagfirullah. Gusti mun ti taun kamari keneh. Naudzubil sedih Kangjeng Nabi Muhammad dikantunkeun ku janten garwana. Da atuh garwana teh keur mah geulis bari solehah bari beunghar bari bager. Ari urang mah kadang-kadang pamajikan teh keur mah goreng patut boga duit disumputkeun tong boro-boro dipentak ku batu dipentak ku salaki dikorot oge tepikeun ka disumputkeun. Aya nu kitu. Ceuk salakina teh mah ka dieu sakedap naon cik nyelang heula artos nyungkeun heula artos akang butuh keur meuli udud sabungkus bakal mere moal. Astagfirullah. Bener Kang boga pamajikan teh koretna. Jadi pamajikan urang dieu mah tong boro-boro dipen. Bantuan, tong boro-boro dipen, dikorowot ge disumput. Astagfirullah. Ari Siti Khadijah mah tong boro-boro disiunkeun, teu disiunkeun ge nawisan, jungjunan, gamparan, mangga bilih priyogi apes, mangga bilih priyogi harta banda kangge siar agama Allah, abdi ridho, abdi ikhlas, tong boro-boro sebagian nerajang kabeh, CF dipake siar agama Allah, kuring rid, kuring itu Siti Khadijah. Ari euceul kitu henteu? Apal urang oge. Sabab ceuk urang dieu pamajikan urang pasawahan boga panyakit pan. Kok amit-amit aing. Dina leungeun kenca geulang 60 gram. Kongkorong panjang. Sok aya geuningan deuk pengajian mah komo deuk rajaban deuk muludan deuk uleman deuk hiling mah geuningan. Sagala aksesoris teh diterapkeun. Aya nu kitu? Euceung kita rajabannya di masjid naon ieu teh? Al-amanah teh muhun saha mubalikna Kang Jimat di Majalaya alhamdulillah sampeurnya urang era eta kana pangajian we hayang disamper eta nu nyamper teh datang jam 7:30 leuwih da geus salat isya euceul hayu urang ini ka masjid bisi kabur hujan kela sakedeung dangdan heula sok aya nu kitu aya sedangkan dangdan ibu-ibu jeung dangdan bapak-bapak beda bapak-bapak mah mun dangdan make kampret di kopiah sarung leos we ini tapi ibu-ibu cukup kitu henteu. Wah lila kela sakedeung nyokot haslin leung lamun haslin teh anu mahal piage seger senow lain seuri da nya ari euceul anu hargana teh geuningan 7.000 gope eta teh popokeun kana beungeut make haslin
cek nu nyamper teh hayu atuh ece eta geus peuting keula sakedeung padahal geus dihaslin da teu pede keneh make haslin teu pede keneh make haslin can ginsong keneh neangan anu bodas talek meji paragi bawa budak popokeun kana beungeut cek nu nyamper ece hayu keula sakedeung geus dihaslin geus diudak dasan init keneh Kang awe alam kiwari naon deui nguyak panglila-lila nama mun geus nyieun halis lain serius tadanya eta teh urang da ieu kolot mah tepikeun ka lamun nyieun halis aya nu jiga mad wajib mutasil jepret lain ha ari ece ngeunah ha salaki mah lieur teh halis aturan 3 bulan beakna ieu 2 minggu geus ludes deui subha nyun halis jepret aya teh jiga mad wajib mutasil halisna teh jiga stang motor teh diukir leres teu init geus kitu da acan keneh padahal dihaslin geus diudak geus make halis oge geus gejli kana tambahan mata make keler leres teu ngeus mata di keleran tepikeun ka bulu mata di gongsolan ai cek nyamper teh eudeuh moal keula sakedeung ai bulu matana teh nu hiji pageuh nu hiji lengor dibonceng ku baturan ngebut da sieun kapeutingan teuing tungtungna nu sabelah murag amit subha geus sagala diterapkeun aduh lilana anu paling akhir awe alam kiwari Kang geus sakieu teh yeuh haslin bodak bulu mata hasna deui halis aya anu kaliwat naon dina pipi ditambahan blow on ditambahan naon ai urang naon tadi salah henteu henteu coba ece kabeh make nu kitu da jiga di blow on kakarawe init subha urang mah da kitu atuh pamajikan teh kasalaki teh kadang-kadang pedit kasalaki teh kadang-kadang kolet mah apan ke di masjid amanah teh bade pangaosan bade rajaban terus kumaha akang teh hayang we ngiringan sasiereun sabeunyeurna cik akang teh eta teh keur kosong pisan sugane mamah atuh gaduh urang sedekahkeun ke rajaban eta salaki nyuhunkeun kitu ka nu pamajikan bakal mere moal hatur nuhun cek aja teh boro bo akang boga duit di mana ai golang sakieu dina leungeun kenca 60 gram dina kongkorong 60 gram can gagantel tepikeun ka make kongkorong teh balap jeung tiung sakieu jangkungna geuningan kongkorong di handapna asup kana pangajian lain ngadengekeun mubalik da teh ngajedog kokodna teh nyonyo gagantel we kieu aya lu kitu amit aing mah hadas mah dina leungeun ngajeplok dina kongkorong oge gede tepikeun ka ceker ge dikecrek heuh dikecrekan ari pedit dikuk bantuan ari pedit dikukut eta jiga Siti Khadijah teu amit subha dikersakeun pamajikan anu pedit kitu teh paeh Kang ari pek teh naon cenah teu paeh bari salakina ngora keneh salakina gagah keneh duit keur beujana loba imah tohaga mobil boga kebon jeung sawah lega duit loba alhamdulillah pamajikan paeh dikurebkeun salakina bakal kumaha deui nah ridho henteu nah make henteu da geus paeh cenah oge atuh Gusti teu ridho salaki abdi kawin deui wayahna cicing sia cenah ari PT kadenge pisan ku ece nu geus paeh teh anu pedit teh tah kadenge pisan lalaki teh salaki urang teh kawin deuyna teh pas akad nikah teh bahasana ge tarima abdi nikah ka Ceu Maya kalayan ngangge mas kawin ku kongkorong jeung geulang nu pamajikan geus paeh nyeri hate henteu jujur jawab ku ece ridho kene eta harta banda ridho kene eta geulang eta emas eta perhiasan eta duit dipake kawin deui ku salaki jeung awe anu anyar ridho kene dipake pembangunan kangge siar agama Allah asa teu percaya urang mah ieu mah euy aslina eta asli eta subha
Matak mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan pada kesempatan ini, semoga kita lebih hebat di dalam melaksanakan kebaikan. Insya Allah. Sedih Kangjeng Nabi teh. Matak mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan pada malam ini, semoga yang hadir pada malam ini diberikan kebahagiaan oleh Allah, dipaparinan kesenangan ku Allah dengan keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan keberkahan bulan Rajab dan keberkahan bulan Sa'ban, keberkahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, semoga kita diberikan kebahagiaan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Hoyong ece bahagia, akang hoyong bahagia, mudah-mudahan sing bahagia sadayana. Aya kaul ba'dul hukama dina kitab Tanbihul Ghafilin, waqala jeung kantos nyarios saha ba'dul hukama'i sebahagian ahli hikmah. Ba'dul hukama, bahasa hukama teh lamun ceuk santri mah eta teh hukama teh asup kana jama, mufradna tina hukama teh hakim. Saur sebagian ahli hikmah, ahli hikmah teh lamun orang berbicara tentang ahli hikmah bahwa orang tersebut itu adalah ahli ilmu. Leres teu jalma pin urang boga kabingung, boga kasusah, sok datang ke ahli hikmah minta keberkahan doa, meret cai tiupkeun caina buah. Osok itu osok. Ahli hikmah itu adalah tabibul qalbi, dokter hati. Nu disebut ahli hikmah teh dokter hati. Terkadang hati kita sedih, terkadang hati kita sakit, kadang hati kita naudzubillah sampaikan ka mati nama, datang ke ahli hikmah. Saur ahli hikmah, ya, saur sebagian ahli hikmah, arbaun la sa'adata fihim. Ada 4 golongan manusia yang tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Aya sabaraha cenah? Aya 4 golongan jelema anu moal dibahagiakeun ku Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori 4 golongan orang tersebut. Amin. Wartosan entong. Mana 4 golongan jelema anu moal dibahagiakeun ku Allah teh? Yang pertama bareng sadayana nu kahijina ahadahumul ladzi yabkhulu minas sholati wassalami ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apal? Cekap sakit oge. Yang pertama yang tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah teh nyaeta yabkhulu bis sholati wassalami ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelema anu qoret, jelema anu ari koret jeung pedit sami, ari merengkel akur, jelema anu pedit, jelema anu koret moal dibahagiakeun ku Allah. Koret dalam artian bukan tara sedekah, lain tara infak, lain tara ngaluarkeun harta, lain tara ngabantu ka batur, tapi koret didinya yabkhulu didinya pisolati tara daek maca sholawat, kadul maca sholawat. Komo lamun ningalkeun mah leres teu. Jelema anu tara maca sholawat termasuk kategori orang yang bakhil, orang yang koret, mata ulah eureun maca sholawat mah ceu. Leres teu? Bisi termasuk kategori jelema anu koret. Ceu sok maca sholawat. Bapak-bapak sok maca sholawat. Mudah-mudahan urang dibahagiakeun ku Allah. Ngan jadi pertanyaan maca sholawat urang teh termasuk kategori jelema anu bager, jelema anu koret. Batuan ceu bager atawa pedit? Meni pede bager. Lamun ece nyebutkeun maca sholawat da jelema anu bager, kuring deuk nanya sapoe-sapoe ting ece maca sholawat pernah 11.000 balikan? Oh berarti pedit ece teh. Atuh tong 11.000 balikan sugan ece meunang 4.444 balikan pernah henteu? Heuh koret eta teh. Naudzu mangga komo kasepuhan zaman orang tua kita, zaman nenek moyang kita. Subhanallah mun maca sholawat geuningannya ku batu anu sagede paragi jumroh. Paragi jumroh sagede kieu. Kumpulkeun batu dihitung tepikeun ka 4.444 balikan. Bari maca sholawatna hiji batu teh ece maca sholawat kamilah, bayangkeun ku ece. Pan maca sholawat kamilah mah panjang.
beda jeung maca sholawat busro, beda jeung maca sholawat sipa, beda jeung maca sholawat jibril, beda jeung maca sholawat nuril anwar, sholawat yang lainnya. Sholawat kamilah panjang, hiji batu hiji sholawat kamilah ieu 4.444 kuring mangalaman teh ce. Laras teu tepikeun ka 4.444 balikan maca sholawat kamilah nu kumaha teh sholawat kamilah teh geuningan. Allahumma bandreng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin terus arapal teh osok maca tara sholawat kamilah osok beneran ngan poho deui jiga nanya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa napasin bi adadi kulli ma'lumin. Sholawat sipa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana yihina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Zaman orang tua kita mah satu batu kadang-kadang satu sholawat bari sholawat naik kamilah panjang sedangkan ieu 4.444 subhanallah getona luar biasa bager tapi urang mah kadang-kadang hese gitu teh pernah teh asa acannya leres teh atun teh 4.444 pernah sapeting ngeunang 80 balikan oh teu kene berarti teh pedit teh Subha tinggal dina kitab Irsadul Ibad ada salah satu bacaan sholawat yang mana sholawat tersebut tatkala kita bacakan akan menjadikan sebab dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah. Sholawat naon anu kudu dibaca ceuk teh apana sholawat kamilah pek apana sholawat nuril anwar pek apana sholawat busro qop apana sholawat sipa pek bahkan cuma apana ge sholawat wabarik qop dek sholawat wabarik dek sholawat naon deui Jibril pek ngan dina kitab Irsadul Ibad dibahasakeun saha jalma anu maca sholawat ummi sholawat naon cenah sholawat ummi lobana 80 balikan
maka dosa jeung kasalahan eta jalma bakal dihampura ku Allah salila 80 tahun. Amin ya robbal. Apal henteu shalawat umi? Oh kuntu deui wae. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah. Kuring nampi ijazah eta shalawat umi ti pangasna pun guru Kyai Haji Umar Basri. Lamun kuring nampi ijazah shalawat Jibril mati pangasna Kyai Haji Abdul Gomam Buntet Cirebon. Lamun shalawat ya wa barik ti Cijengjing. Alhamdulillah berkah ce. Nu penting tong gedul maca shalawat. Kudu getol maca shalawat. Insya luar biasa. Moal dipaparinan ku Rabbul Alamin kabahagiaan pikeun jalma anu yabkhulu fi sholati wa salami ala nabi Muhammad sallallahu. Jelema koret, jelema pedit salilana moal bahagia. Rumah tanggana moal bahagia, hirupna moal papangih jeung kasenangan. Kasabna init isuk balik sore moal papangih jeung kaberkahan. Naon sabab koret karek maca sholawat, mata kurang mah alhamdulillah. Mudah-mudahan si janten ahli sholawat. Nikmat ente maca sholawat aja, nikmat ente komo tepikeun ka urang ditakdirkeun ku Rabbul Alamin tiasa mau sholawat dipayuneun makbaroh baginda Kangjeng Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ya Sahibas Syafa'ah ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tepikeun ka urang maca sholawat ka junjunan ya Allah. Dengan keberkahan bacaan sholawat di malam ini, semoga ibu dan bapak yang hadir ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membaca sholawat di depan makbaroh junjunan Kangjeng Nabi Muhammad. Intina sing tiasa angkat ngadeuheusan ka Madinah Al Munawwaroh, jarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur tiasa ngalaksanakeun ibadah haji maupun ibadah umroh. Amin ya Allah ya Rabbal. Teu bosen ibadah di tanah suci Mekah jeung Madinah mah hadis bini mah. Insyaallah sim kuring kaping 17 Februari angkat deui. Jadi satahun teh 3 kali nyenak jamaah umroh. Alhamdulillah. Kabaleresan dina kaping 17 Februari jamaah 37 jamaah anu bari angkat sareng teh. Alhamdulillah. Bingah ce sugan we atuh ladang urang sadaya maca sholawat ka junjunan, ladang maca sholawat urang sadaya ka Paduka Agung dugikeun ka junjunan teh mikarsep ka urang sadayana, mi cinta ka urang sadaya sampai kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Jadi nu kahijina la sa'adata moal dibere kabagjaan 4 golongan jelema teh nu kahijina jelema anu pedit tara daek maca sholawat. Leres henteu? Bahkan saadah dirinya cek santri mah asupna teh kana isim nakiroh, kaasupan la napi li jinsik. Lamun cek bahasa jurumiyah mah teu meunang henteu. Dalam artian dengan berbagai aspek kehidupan moal papangih jeung kabahagiaan lamun kadul maca sholawat teh. Matak sing getol maca sholawat. Insya nu kaduana jelema anu moal dipaparinan kabahagiaan ku Allah teh nyaeta bareng wasani jeung ari anu kaduana eta la yujibu anu tara daek ngajawab al muadzina kajalma anu adzan. Nomor kedua jelema anu moal dibahagiakeun ku Allah teh tatkala mendengarkan adzan lalu orang tersebut yang mendengarkannya tidak menjawab hare-hare we di Masjid Al Amanah dikumandangkeun adzan baik adzan subuh, lohor, asar, maghrib, isya kakuping ku cepil urang tapi urang teu daek ngajawab. La sa'adata tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Na'udzu mata wayahna engke mah Kang lamun ngadangukeun adzan geun tah kurang jawab. Cek nu adzan Allahu akbar cek urang
Allahu akbar, Allahu akbar. Cek urang ulah dikadiekeun bisi cek teu ngaji teh nah yak ieu adan sakitu. Asyhadu alla ilaha illallah cek urang. Asyhadu alla ilaha illallah cek urang. Cek nu adan asyhadu anna muhammadar rasulullah cek urang. Tah ketika ngajawab asyhadu anna muhammadar rasulullah tamahan sallallahu alaika ya rasulullah. Cek nu adan asyhadu anna muhammadar rasulullah cek urang asyhadu anna muhammadar rasulullah teruskeun qurratu aini bika ya rasulullah. Bari tekankeun inung leungeun anu katuhu simpen dina luhureun soca anu katuhu, inung leungeun anu kenca simpen dina luhureun soca anu kenca. Bari ngadoa kumaha doana? Allahumma matini fis sam'i wal basar, Allahumma matini fis sam'i wal basar. Barang siapa orang yang menjawab adzan lalu ia berdoa seperti itu, maka dua matanya, dua telinganya, dua socana jeung dua cepilna salilana bakal dipaparinan kabungah ku Gusti Allah. Amin ya robbal. Tapi kun katamat. Jadi wayahna mun aya adzan kadenge kurang gentak jawab. Meskipun kita sedang melaksanakan berbagai kegiatan dengan berbagai aktivitas, aya anu keur barang gawe, aya anu keur ngaladangan lamun tukang icalan, datang waktu adzan tinggalkan untuk sementara, gentak urang ngajawab adzan heula. Tinggal di kota Mekah. Urang dayeuh kolot init umroh ka tanah suci Mekah. Ketika kerbalanya, riweuhna balanya, ramena nu balanya, datang we waktu adzan, cek pagawe, cek pelayan, cek anu boga toko, haji, maaf, afwan, soli, ruh, torik, jig baralik, init, yeuh geus aya adzan, titah salat heula cek. Meskipun keur mejeuna ngaladangan, meskipun keur mejeuna loba anu meuli, datang waktu adzan mah dititah nyingkah heula, gentak ditutupan. Rolling door na ditutupan. Naon teh etana mejana ditutupan, pakaianna ditutupan, disingkahkeun anu meuli teh di Mekah mah. Sok anu atos ka ditu, kitu henteu. Sok haji, torik, soli. Ngadegi adzan mah. Cik lamun urang dayeuh kolot, cik tukang dagang, akang tukang dagang, keur mejeuna loba anu meuli. Keur bejeuna loba konsumen ngadenge adzan di Masjid Al Amanah, Allahu akbar, lamun loba anu meuli dieureunkeun heula, ngadengekeun heula adzan terus kacai terus salat atapi terus ngaladangan. Hatur nuhun. Berarti jalujur urang dieu mah. Subaha eureun heula keur ngaladangan, eureun keur barang gawe, eureun keur olahraga, eureun tong boro-boro keur ngaladangan, tong boro-boro keur olahraga, tong boro-boro keur aktivitas lain daripada itu, ece keur ngaji Quran, akang keur wiridan, urang keur ngadoa di masjid dikumandangkeun adzan, eureun heula untuk sementara. Keur ngaji Quran wae kudu bantuan, keur ngaji Quran wae kudu eureun, keur ngewiridan wae kudu keur ngadoa wae kudu komo lamun keur ngomongkeun bat astagfirullah. Leres tinggal dina kitab Fathul Muin bahasana ge wa yukrahu dimakruhkeun pikeun jalma anu keur ngaji Quran, pikeun jalma anu keur wiridan, pikeun jalma anu keur ngadoa ngadenge adzan keureun heula ngadenge heula adzan terus nuturkeun komo lamun keur kegiatan anu sanesna. Leres henteu. Matak nomor kedua, orang yang tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, orang yang tidak suka menjawab adzan. Naudzu urang terehkeun wala geus jam 11. Itu jam 11 ce. Henteu penting teuing. Cekap sakitu teraskeun wae. Jujur geus penting acan. Tos sangkeul acan. Lanjut atanapi atos udah mah kumaha eueuh we mun ceuk eueuh geus ceuk eueuh terus teraskeun atos aslina siap tepikeun ka jam 11:30 jam 12 jam 1 moal tunuh moal sare deuki we nu katiluna urang terehkeun. Nu katiluna anu moal dibahagiakeun ku Allah Subhanahu wa taala teh jalma anu mampu
memberikan pertolongan kepada yang lain, merek solusi ka batur, bari manehna pedit teu daek nulungan ka batur, teu daek merek solusi ka batur, maka itu manusia tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Na'udzu. Urang teh mampu nulungan dulur, urang teh imkan nulungan tatangga, urang teh bisa nganter kanu keung, nyenter kanu poekeun, ngakod kanu reyot, tapi urang teu daek, maka moal dibere kebahagiaan ku Allah. Contoh ayat tatangga komo lamun dulur datang ka imah urang, assalamualaikum, cek tatangga urang teh waalaikumsalam, ibi bade aya naon, manawi abdi teh enjing-enjing teh acan ngaliwet. Terus kumaha manawi bade sejak nambut, asalnya namut lain nyungkeun, bade namut naon beas ti enjing-enjing can ngaliwet ayeuna geus jam 1 contohna. Eceut teh loba beas, loba segon, aya dulur, aya tatangga deuk nginyeum ka urang teu pira ge keur ngaliwet da moal loba pira ge 16 kintal. Kira-kirana eceut bakal dibere moal 2 liter dibere moal. Alhamdulillah, mangga ibi ai 2 liter mah aya sok. Alhamdulillah. Wios teu kedah namut mangga ieu mah masihan. Bungaheun moal. Jalmi anu tiasa nulungan saptos kitu bere ku Allah kabahagiaan. Insya. Ai pek teh sorena datang deui, eceut tamihan deui 2 liter mere moal. Astagfirullah. Teu hararayang teuing. Subha. Intina orang yang imkan memberikan pertolongan, memberikan solusi kepada yang membutuhkan, maka orang tersebut akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Nu terakhir, nu kaopatna, orang yang tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, kata ba'dul hukama itu adalah jalmi nu geus beres salat. Geus beres salat likum-likum gajleng, teu daek ngadoa heula, teu daek wiridan heula. Sok aya nu kitu aya. Komo lamun salat subuh bari poe Ahad, kangke poe Ahadnya geus janjian keur pengajian teh omatnya engke jalan-jalan sampeun urang. Sok aya nu kitu aya. Omat urang sampeun, urang teh sampeun komo geus pengajian geus sok tunduh urang mah tunduh teh. Eta mah eceuk jam 5 geus salat subuh, nu nyamper geus datang. Eceuk hayu atuh urang jalan teh, urang senam pagi, urang ngagibrik. Osok kitu osok. Urang teh aduh sia kaberangan mana encan salat subuh, kelanya salat subuh heula sakedeung langsung wudu, geus wudu langsung salat. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati ada lillahi taala Allahu akbar. Nah eta mah keur doa iftitah ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh Hanifah muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ari lisan ngucapkeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ari hate patojanya eta mah keur salat hate, lisan mah inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ari hate buah-buah training dipake ku si kai. Ingat kana training, ingat kana sapatu, osok itu osok. Aya lisan ngucapkeun inna sholati wa nusuki, sanyana salat abdi wa nusuki, sanyana ibadah abdi wa mahyaya, sanyana hirup abdi wa mamati, sanyana maut abdi lillahi rabbil alamin. Ari hate inget kana training, ari hate inget kana sapatu, bawa-bawa sepatu teh ku sikilis dipake. Subha ku sabab kitu salat teh digancangkeun ece beres teh babacaan langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Boro-boro inget kana wiridan, boro-boro inget kana ngadoa keur dirina, keur kulawarga jeung keur baturna, keur sorangan ge henteu langsung prosotkeun. Naonana? Prosotkeun mukena laan, mukena lumukeun dina sajadah. Sok aya nu kitu, amit-amit. Keserkeun ku cekeh. Teun sajadah hanapeun lisbang boro-boro inget kana wiridan keula sakodeung wah 3000 tah jalmi anu kitu teh la saadatah moal dibere kabahagiaan ku Allah matak ulah gura giru ingsa geus beres salat gentak urang wiridan gentak kadoa minimal ke diri urang keur kulawarga urang jeung keur dulur-dulur urang ingsa kahartos ece halo dipangker kahartos alhamdulillah. Lamun ngaji geus kahartos geus ngaji mah
kuring ngaji baheula Mas Santen nanyakeun ka pangarsa akang Kang lamun mustami ditanya nyebutkeun geus kahartos kumaha geus ngaji mah dalila sakedeung ponok panjang oge nu penting mustami mun ditanya kahartos berarti geus leres meuning ngaji teh yo meuning panjang bari asup sawareh meuning ponok asup kabeh jawab ku aja meuning panjang asup sawareh meuning ponok asup kabeh mending ponok asup kartos teu acan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.